Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur, nepangkeun simkuring pun Ivana Ilham Arja. Inggih mah di Tasik. Dulur-dulur, apa pan unggal tanggal 20 Februari sok dipieling minangka Poe Basa Indung Internasional. Tah, dina ieu kasempatan simkuring sejang ngahaturkeun wilujeng ngareah-reah Poe Basa Indung Internasional. Mugia basa indung urang Sunda tuluy nanjung. Salian ti eta, simkuring umaja ka urang Sunda sakumna. Hayu urang gunakeun basa Sunda di mana wae iraha wae. Sangkan basa Sunda tuluy hirup kalawan hurifna. Jadi jati diri urang Sunda. Jadi banda budaya bangsa Indonesia. Wilujeng. Dulur-dulur oge nyen video kawas kieu nya ngarah dina mieling Poe Basa Indung Internasional teh urang Sunda kuyu mikareueus basana sorangan. Sok der. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.